Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana Mang Haji? Alhamdulillah. Jadi abi teh aya priogi Mohon. Kang Haji teh Mohon. si mantri ada nyalonkeun lurah. Siap. Salah nate si mantri teh can boga masang. Kasih kuring masalah eta mah. Jadi abi teh minta bantuan teh ayeuna. Siap. Mana si menterina? Ting di mana eta teh? Atuh telepon. Mantri Ade. Mantri Aceh. Halo. Mantri. Lu di mana? Ya habis sareng Kang Haji. Terus nyarioskeun anu masalah pamari. Biasa dongkap ka dieu teh ka saung butut. Lamun tiasa ayeuna ka dieu mumpung Kang Hajina keur nyalse. Ya sok diantosnya. Assalamualaikum. Oke, kedapri ka dieu. Ya, siap. Udah pasti gancang. Diantos. Saya perlu mah. Iya, antos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang geuning. Di mana teh? Makan. Tamang mah. Alhamdulillah. Haji, Kang aduh. Ustad teh. Kumaha teh telepon teh? Ah, iya we, Kang Ustad kata gitu terus nyarios ka Kang Ustad teh. Oh, Tadi nyalonkeun pamantri. Masa cenah kalam cenah ka abi masa mah gampang keur itu mah. Nah, tinggal nyarios. Haji biasa. Biasa naon. Kumaha? Gunung ge bisa tumpuk. Atuh sok carioskeun. Atus. Atos, atuh ayeuna. Ah, gitu maksudna. Aduh, iya Pak Haji ya teh. Abdi teh ka dieu teh karena ditelepon. Mohon. Kang ieu saurna Pak Haji mah tos naon terpercaya lah aya pemilihan sok ka dieu cenah. Janten abdi teh nya karena semangat teh ya ka dieu eta hoyong kapilih abdi teh. Mangga insyaallah. Gitu. Ah, kinten-kinten kena kumaha kitu abdi teh. Wah, biasanya pada diwalar kahoyong pamanti. Mohon. Janten kieu nya. Abdi ulah melanggar peraturan ti Pak Haji. Oh. Melanggar peraturan ti Pak Haji. Itu saya isuk pakai teh diangut. Oh, Moal aya masa. rada ruas. Janten kita punten ai Pak Haji mah bahasananya sabolong bentor. Oh. Tapi saucap nyata saucap nyetuk. Janten. Catet. Nah, Eta. jantan kieu ku abdi bade diibakan. Mohon. Engke malam Jumaah Kaliwon. Mohon. Sapuratina sakahoyong dirinya ku abdi bakal ijabah. Insyaallah. Punten Pak Haji. Abdi teh pami diibakan mah abdi teh anti air. Oh, bios cai jual mah jadi tiup. Ya, ditiup. Air ditiup mah tenang naon. Ditiup pe ku abdi. Segala macam teu abi sagala aya tos nyonong tong salimpang. Alhamdulillah. Berarti diibakan terus dinaon? Ditiup ku abdi timun munanana. Mun-munana Tapi kan kadampal sukuna. Terus diciduhan, piceun we. Insyaallah eta bakal janten. Oh, alhamdulillah. Bari lah eta teh abdi teh. Jumaah Kaliwon nu hade mah. Kali Coba. Ngarep. Insyaallah tak bakal jadi raja. Alhamdulillah. Raja naon tah? Raja mantri. Lain. Oh, abdi teh hoyong kades. Iya, apa tadi judulnya mantri. Ini kades bakal jadi kades. Oh iya. Gitu. Iya benar. Jadi paciul heula. Ya, jadi judulnya salah yang jadi mantri. Iya, tos Oh, pamitannya abdi teh eta persyaratan teh kalau abdi tos meninggal lah. Pami ieuna sabaraha gitu tah. Hari abi mah gaya maharan teh non ikhlas lillahi taala kang abi mah. Alhamdulillah. Moal aya gegemelan, moal aya kakaitan jeung abi mah ridho lillahi taala moal aya gitu dan ini. Mohon. Lah kitu ya tiap. Nah, Jadi kumaha ayeuna tos pamantri? jelas abdi ayeuna mah ibakan, ditiup, mun-munan, ciduhan gitu. Ah, abi mah nurut we ketong melanggar. Ah, jadi mau melanggar mah jika si Kemon, kadi-kadi di Garut, gara-gara melanggar. Kan didinya gitu. Ah, nya kitu we heula abdi teh. Mohon Pak mangga. Haji abdi dikatur heula da Mohon, teh. Anak ya, sekedap. Di bade ningali masana heula mah. Ya eta Iya masana teh dieu pan abdi abi teh saya. nya Ayeuna teh Pak Haji. tos sabaraha seueur masana. Ya tinggal teu apal da kudu di Anggung ke 100 si abi malah. Oh gitu. Mau diketrek sekali daratang. Oh, nya hari kitu mah. Nya atuh Pep. Panginten abdi tos ieu ka ditu heula panginten kada. Ah, Lah ke bade ninggal masana. insyaallah mangga. Masana sa seueur kumaha. Mohon siap. Pokoknya enak abdi. Ieu lah. Wih lah. Mohon. Bade ngayekeun naon teh persyaratan gitu. Mohon mangga. Me janten dina doana sae persyaratan tos lengkap, masana tos seueur. Nah, panginten abdi janten kadesna. Siap. Pami tos janten kades mah insyaallah. Tah, Pak Haji hoyong naon ku abdi dipeserkeun lah pokona mah. Hatur nuhun satacana. Bade meser entog keun di pasian anakna. Bade Hatur nuhun. mohon bade domba keun we huluna pami aya nu kurban pasikeun. Hatur nuhun satacana. Abdi ka dieu tos KDP-an gitu ya. Nah, abdi kamari KDP motor teh apa? Terus oh terbaik kan spiona hunggul oge gitu. Jadi micil lah wes Spiona lah senang. Mohon. Ya gitu atuh nya. Mohon mangga. Atur nuhun Ya, sadayana tuh Pak Haji antri hati di jalan Ya, aku. mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji nya. Mohon. Kata Pak Mantri. Mohon. Wah, Pak Mantri mah. Nah, naon ge pasti dipasihan. Lain nama Pak Kang Haji kudu hakikat warman warohim. Siap. Nah eta. Ya lamun ibaratkeun menang titik
siap. Karena abi ge dibelikan spion heula. Siap. Abi teh percayanya deu teuing mesin mah iraha. Nya da Penting abdi spion geus aya. na masyarakat entong anakna. Siap. Wah, anakna ge jadi meri, jadi justru jadi ucing tadi tuh. Siap dulu. Kayaknya abi beri belinya. Mangga. Itu sangu pamajikan teh aya di liweuteun. Oh, di situ. Sok atuh. Nya. Ya terakhirnya cabi. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.